Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wajib ka jalma Islamna uning ngarundayanana jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Abdullah putra Muthalib putra Hashim putra Abdi Manaf putra Qusay putra Kilab putra Lu'ay putra Ka'ab putra Fihir putra Malik putra Nazar putra Kinana putra Huzaimah putra Mudrikah putra Ilyas putra Mudor putra Nizar putra Ma'ad putra Adnan Nuwajidu bika Adnan haram nguningakeunana ti Adnan dugi ka Adam sabab daya jalan soheh ti Adnan dugi ka Adam sabab daya jalan soheh. Wajib deui uningana rundayana ti ibuna jeung Nabi utusan Allah Muhammad putra Aminah putra Wahab putra Abdi Manaf putra Zuhra putra Kilab tepang deui diramana ti Kilab yang kawarana jadi ibu jeung ramana masih keneh sarunda